أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang ngeueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngaayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah Al-Qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah ngeumakeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modal-modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Nomor kahiji cek kamari wa indahu mafatihul gaib di Gusti kunci-kunci gaib ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwa alladzi yatawaffakum billail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigar hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka ajal kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ya di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti beurang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui dijamin moal bae geus
nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajar nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon ka aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tak aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya aing Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa cenah kiai asana kula mah jeung ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae mah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal dihampura dek maling di bae eta blon ka jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti daya tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha Ghafur geus
hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah aya lenong main deui. Aduh cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabarieun salah kuari salah deui bae hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana ya tatas maja. Aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu. Wah pohara gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya indet sia hampura urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Mendak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Aduh, lada jasa. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lo pas gitu kan. Aduh, Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 anak kotok ngileung-leung tuh masalah sih. Katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam
Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya. Eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah. Apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya. Nu ngaayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya, nah Gusti Allah Al-Qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah, nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, nu maehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan, leg-legan Gusti obat, teh modal-modal keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter, namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lage kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah, cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72, mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar Kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah, murah jasa. Jelema ngajara ruang, boh meuli simking, meuli ponik, sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran, atuh kula mah makena henteu ponik, henteu simking, makena mobil mau sapena nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda, moal mawa sapeda aing mah geus. Eta, wah kabelah dieuna, wah mari motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan, Di tahun 80 ka dieu, wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30, aya nu 20, hirup keneh nu kamari boga angkot 40, kuari teu boga sapeda aja. Moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu. Tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Ayat ya Allah. Lalakon harta sig hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu. Wah susah sia. Kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kahareupna luar biasa, sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di beladinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang Gubernur Jakarta dicacat ku gubernur, cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek, ini paling 10 tahun, kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini, jangan di sini cak leli buat terminalnya, walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nailah Gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin, oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas, oh benar, tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi, sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula
Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Nggak hiji di dia waktu ayah anu nipu di pasar Kemis, ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh benernya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala sentelah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anakna ge bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun naik ser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia dega lawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar. Ji udah dikira macam-macam kuari teu bawa omong Muhammadan teu bawa omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngelawan Al-Qur'anul Karim deuleu tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleg-ingklegan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan rantai ge pamimpin ieu teh
anu endek arah jujur jeung adil. Doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang mentakin menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti, tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba. Eta mah nang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah, hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah, urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, lawan Gusti Allah. Mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikan kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pakai sujud ga aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi je dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. He, boloon ta budak, dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik, nu gagah jadi lemah, lain setik, nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanemkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi, hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya urang menang Gusti. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi sing ade dihalangan ku dokter make masker teu meunang penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok itu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sarehat mah ye horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat. Aing mendek diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang kadinya bakal bener. Tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa paeh kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa paeh geus kurang keyakinan. Sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh
kumaha cak cicing bae hiber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyana cicing bae cak kurang tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendak keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteng sore datang ye gendut betengna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok teh huluna cek kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jah gitu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak eta cak kadengena doang kurang pada mah Allah jika kadengena ku urang cak lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak aja urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak tak eta kitu teh eleh ku cak urang waduh saha ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh Syekh Athaillah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadhah Gusti Allah ngutus keur urang kabehan ka malaikat hafadhah malaikat hafadhah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin
di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun, orang salat, orang puasa, orang zakat, orang ngaji, orang sedekah anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kalbu urang malaikat ge teu nyahoeun. Pokoknya mancak di diri ge pancak di diri tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean dohir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat ke heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masya Allah wakarajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasihatan isbir ulah waka catet ulah waka cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana keula lalahu yatubu boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya Ki Haji ngebonceng si Mbak cek anu katuh ulah catet ulah wakalan sabar heulanan sabar oh tebot beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cek nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca geus tobat geus coba boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh eta datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catet masya Allah mendak sing ada dua malaikat nah iyalah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus berembagan ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cak Haji aing kumaha ieu lalakon kotreng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nulukunuh nu kiceup-kiceup ngenca ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu nupang dahsat-dahsatna aduh iya sok ngaboncengan si Mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh urang nyaritakeun popoek bae
Ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5 poek teh aya 5 macam haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5 poek nomor kahiji hubud dunya teh poek mun teu di lampuan teu di caangan abras-abrasan jelema nu mantak main judi hubud dunya haji teu boga cacaang atuh nyasab jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya lamun teu di caangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit maling sendal kulit kabelah ditu nu memaling kulit naon bae maling hubud dunya nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya abras-abrasan lamun teu dicaangan nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah sakitu beta sieun ka Allah teh lampu urang dagang hubud dunya ngaranna lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbang namun meuli ditambahan mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta mah haji kos KTP-na orang pondok atuh lamun dagang karung diopros bae Masya Allah karim eta hubud dunya teh kos gitu geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya Masya Allah poek teh kos gitu teh poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kalian poek geus poek jasa tah mah atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Iceupan dijual eta pan ngaranna poek eta dongkos gitu pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureunnya inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh nah ieu lampuna sieun ka Allah lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat we pokona hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah teu daek sieun bae ka Allah ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP ya HP mah eta mah pan kikiran bae kadang-kadang seuri sorangan ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah seserian sorangan nu edan tah mah eta ngaranna teh sieun ka Allah hayu coba anu ngabohong napan kuku keur di makula ya nu nelepon cenah iya di jalan cek sakedeung deui goblok sia diem hayu atuh eta ngaranna kos kitu teh ya teu sieun ka Allah Masya Allah karim tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah urang kuli sesuai jeung aturan kuli urang tani sesuai jeung aturan tani urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat taju ka dituna atuh ngaranna ge ngajualan ayat nu halal jadi haram nu haram jadi halal
eta kiai lain di dia mah pusatna. Ya Allah ya Rabb, lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanin kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah masya teu anakan ieu kunaon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan kok jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat. Ih itu kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol sia. Nah kan jauh diterima jauh teh istighfarna tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha teh hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakola moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nya geus wauhun ka Allah santri atuh wauhnya mah sebab nu diajina ge atuh bangsa bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta timimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwalti di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang. Oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ieu takwa tah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadija ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan
lapar. Ceknya hari ieu mah di eusian tapi beteng teu di eusian. Remeng-remeng dadeulehan ceknya remeng-remeng. Di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit. Ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti. Dek maling mah haji. Santri ya cerita. Santri geus terdorong ku lapar teu kuat. Keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng bareng dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid. Di deuleu deui eueuh pindah deui. Pasuka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana. Turun nyana ka handap langsung asup. Begitu asup dibukakeun, masya Allah, hararanget, daging aya, kemudian tulauk aya, kemudian terong aya terong, bantep, mulai cokot kunya. Begitu dicokot dek dihuapeun nyana inget. Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui. Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol si can puguh ya datang ka isuk. Atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal. Nah eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana. Tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya. Tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot. Nontak nyokot nu kiai manya kiai marah cenah. Moal lah mentek asal ka masjid korban sendal hiji. Asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh ieu deui bae. Tah teu jadi nyana. Tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah. Jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah. Sakitu ditanya ku guruna, "Ceng, kamane bangunan leuleuseun amat?" Kade tiuk di dia. Orang mana? Orang anu geus kawin tanjan. Ih, cak hatena aing hayang dahar ditanya kawin. Jauh amat sih kiai. Atuh encan ceken. Encan teh emang teu hayang apa can laku. Kumaha mama bae lah. Disebut teu laku jaya beungetan. Itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 sih ieu. Ngan buntutan doang. Ceng sia bener can kawin encan. Nah ieu mah kieu kadeuleuna ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, jeung kula mah normal. Bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar sekian. Kudaon ditanya kawin, emang awewe na mana ceuk ieu.
lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awewe pakai cadar teu kadeuleu punyana dileuk bae si cadar sakeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang. Bagus bae make cadar inget gak habib lutfi bae aya awewe tiluan gak habib lutfi make cadar dicarekan gua habib lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai ulin ka pasar ka mall atuh maning nyadaran hate di dieu cadaran sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta mun diajak ka mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ka mamana wow malah ngajakan ka salakina kak sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah tepen awewe blon eta kos gitu hebat memakai cadaran teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah eta neng urang balanja ka mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge urang boga duit mah aing pake ngabangun majelis kak ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kang geus teu kudu di mall-mall tiis tah kan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae ye suuzon karasa kumpa majikan nyana meureunnya ya Allah tiis kana hatena ya Allah ya Rabbi kak ai kakak ieu bangonna puyang amat geura kakak keur ngabangun pondok ya ju atuh pan kurang duitna kakak-kakak teh gadoan can ka polester Masya Allah ai kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah kak tah ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh ai butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun gadengeunna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teu anggeus bat haju duit teu boga ai prak teh tah prak urang ngomongan pemajikan ongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing cileger tah icak mama teh cak bawa neng ka dieu datang ieu masalah deuk nanya bae neng ieu daek teu ka lalaki itu insyaallah abdi mah deuk nurut bae cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek di teh geus haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing deuk dipaling teh cek aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek aduh asup ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek nya turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek gini iya bener ya pas
tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesiat nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih kaindahanna leuwih duan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya saya kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah. Bu aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos kitu. Teu loba omong. Tanya ka Haji Pendik, "Haji emang kunaon teu nonton orkes?" Aing teu boga duit tolol. Boga duit aing nonton. Lain deui tah kos kitu mah. Lain deui tah mah. Da ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah. Sieun ka Allah. Tak eta teh jadi cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek. Ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan. Urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya. Nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajen teuing nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mata-mata dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta berat astagfirullahalazim wa atubu ilaih berat astagfirullahalazim wa atubu ilaih berat ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang Haji 350. Ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran aing mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana. Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti beuntak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang geus sarete tah
merenanan ieu mata teh loba jasa dedeuleun pake neuleuh nu dilarang ku Gusti. Sibaran kurang memes sare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kitu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk lohor asar datang ka ayeuna loba merenanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti. Irung, sungut, leungeun dan sebagainya istighfaran. Urang memeh sare teh beusi teu hudang deui. Beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare. Ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge. Dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh. Maot berarti oyang kabeh. Oyang tah eta kan kos kitu tah. Mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek. Kuburan teh poek teu kumaha poek batuh. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban. Ya Allah ya Rabb. Anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles beungeut. 2 jam dihareupeun kaca ge kikian. Miti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar kos barong. Menangnya saya capek, jadi kebanggaan. Isuk pageto, asup ke kuburan, bukakeun, tempelkeun kana taneuh. Cenah ieu mah jenderal, jenderal tinggal jenderal. Cenah ieu mah kapten tinggal kapten. Cenah ieu presiden tinggal presiden. Tempelkeun. Cenah ieu mah kiai, komo kiai. Bebeskeun habek. Tempelkeun. Cenah ieu mah pedagang karung. Pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah karim. Tesaha tatabanan tek korlak. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang. Renungkeun ku urang bakal jasa urang. Ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur. Ngahadiran batur deui. Tahlil batur deui. Ilaruhi anu. Satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Jawang terkajet ku kumaha bakal. Hayu. Renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh. Jasa pira jero kubur. Mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru. Kubur. Beres. Talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh talqin. Mait kan yang harap ngulon nu talqinna yang harap ngetan nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup. Secara aklina abeh pahareup-hareup nyana yang hareup ngulon urang disirahkeunana berarti yang harap ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan dia oh kadenge tak urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah aya di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup makan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin masya Allah poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana menang cacaangan tapi horenganan ayah bakal nunya angan ate wasrajulahu bila ilaha illallah lampuna nunya angan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu teka kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia kan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna enggak saya mah nurut ke kiai caang ngan metetet gitu mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt mah Haji 5 watt abang teh Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap beranteh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap jana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kere urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud gebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba nya loba babaturan rame alamatan mall ditanya ku urang ke ieu saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh masya Allah ieu nu ieu ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi ieu nu ieu kasep amat kula haji ieu nu ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh
iya masalah main serang amat abdi tahajud cek teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud iya abdi duha ya Allah ayo iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pilih Aisyah sah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngonapan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu ya ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos sekarang itu di jero cak aja pengen pan unu kasepan atuh ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi itu jadi kararasep teh Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia kieu amal ya Allah ya Rabbi renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang Masya Allah kari mantak Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cek malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos tanya tilu kali awas yang mutu bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia entah aman coba eta Masya Allah Karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka aman kalimah naon ya goblok tuh tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat gitu gempeur kasih Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirup dage aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei Aisyah salat kos kitu aya perpentaan loba jasa teu isin sia galak si Sidina Umar mah komo mun Haji Pendi mah misalna kapanggih ku Sidina Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak Sidina Umar masyaallah masa hirupna Al-Faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat
lalu sholat itidalan diperhatikan baik Gusti Umar budak sholat mah sekjen kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta takos kitu tah. Jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah, lamun encan loba digawe. Salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji. Tuh. Dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal. 20 osok 20. Loba teh. 10. Ya Allah. Ya mah kuburan poe ka sana ieu mah. Kuburan poe gimana? Aduh, 2 ge hampir hiji 2 ge. Nah, urang geus loba tahajud, cakuran sajuz 2 juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta. Dan kulantaran dititah besi pajar adigu teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya sakusi loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat aya menta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur masyaallah isi menta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia dek kira eureuna ieu ngadoa. Loba-loba. Lain mah balikan deui horenganan. Kubur teh poek masyaallah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat. Oh, itu ya sodakoh mana? Sodakoh naon? Kipas teh di masjid, masya Allah. Bu, mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana. Aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu? Atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid. Dibalikin. Batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan. Atuh panas. Bari ge loba di kamar kipas ambal aya. Tak ieu tiis. Sedekah ka fakir miskin tiis. Sebab naon? Pernah niiskeun hate di dunia. Saat batur panas. Waalaikumsalam sanan sia. Aduh kula encan dahari geus 2 poe. Sanunita tuh. Jadi bebloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia. Cak nyanang aing kadinya lain ditulungan sanunita ai deui tah isuk badatang waalaikumsalam enon mah cak Haji Fendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khoer. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamari. Cukup teh saboboko. Sabaraha urang sia? Ieu teh saboboko tah. Tah tanya lauk-laukna tah. Jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikan salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakan tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masya Allah karim
jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodaqoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan orang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin lampu adalah yakin kurang mencerita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin karena diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya lu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salatna teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat dan orang khusyuk. Oh. Sebab kan lain lirikan mata nu khusyuk kadeuleu. Tingkah jelema nu sok khusyuk kan kadeuleu. Ayat wah kabehan. Geulana ai sorangan bae geulana. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sok khusyuk jelema nu teu khusyuk teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahkeun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusyuk kadang-kadang nu bodoh khusyuk model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih sholat dah khusyuk mainnya sih eta khusyuk kula pernah ngabuktikan coba khusyuk tante nyana sholatlah di gigireunnya taraweh coba bener kadeuleu lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener khusyuk aya tah datang haji pengen didatang teu dipapa ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kayak lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah
ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah. Di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk, kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere. Bodoh jelemana teu bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk, kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu, bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik, asal maca sholawat rembes, asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng. Bodoh jelema teh bisa maca Quran. Masya Allah. Bahkan pernah mimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Pan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya. Hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak mah. Siapa sok juga aku sorangan. Atuh dek kumaha jeung teu kuntina atuh deuk sarena ge teu wudu heula. Beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae. Terus aku mah naik kuda. Dek kumaha ngimpina atuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Popoek lu 5 cacaangna ge 5. Gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot. Setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti, tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi qabrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS nu henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae abi tenang pikiran urang. Iya urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek haji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui mun geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging bekitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese hayang wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantak dideleuk ku mata hate heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjaranna jang almarhum urang zikirna baca Qur'anna ngaji tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna
iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sakitu bae ala kadar piatur disimkuring kapunten dinasa mudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.